mah urusan indungna. Paling oge ka kami tengan ngabobodok weh. Bobodo naon? Da eta rek init neang nu donto. Ah, gimana? Geus biasa olo-olo. Udah kreai teu ditampo. Paling oge di babodang. Da indit nia nu donto. Geger ya Kang? Badeui Dereng ding ring saha? palasir sakan makam. Bisa ke rumah sangkang mah. Nindang pisang bojo jadi pirasi. Kalah nyarios teh gampang Nanya maning teu diungang-ungang rumah tangga. Mana rumah tangga teh? Sok kusut goreng sangka. Nggak bisa tiba heula gengan ngolo-ngolo. Ngolo naon deui atuh? Ini pajar cenah rek pidato. Nya eta ge. Geuning kamari padahal memang dari teh init lalajo. Di mana? Alah katingali onder arem jeung nu dontonya. Dek medu henteu. Kabisangan ngolo-ngolo. Init pajar rek pidato. Pugu init rek lalajo. Onder arem jeung nu donto. Kumaha sih, Pek? Ulah gampang Naon? sungku sangka kasalaki. Kumaha gitu? Apan tacan pugu salah na geus dimaki-maki. Wah, gampang aku Naik medung teu. kajang sok naik medang. Pada malam udara derkabuyeng. Nyai mah eta rek cerewet pisan sih lah. Ah lain cerewedanya ibu kasaraki udara dor teh ngewa. Dan nyamun alabatan manuk toe. Bunga di warah atuh. Awas teu palai dikreu aduh. Naon gitu Kang? Ini sok gara-gara teu atur. Lah kita mah ayeuna. Alah, lah gitu. Kumaha gitu? Naon? Nyai mah batu cerewet. Nyewa terseblah kasalaki sok ngadoro teh. Alah watan manuk toed. Nah gitu kumaha? Teu kawas palai dikreu euleuh-euleuh mani garo-garo teu ateun. Didangukeun, Kang. Kumaha? Udar adur Ka mana? kajen teuing nyeri suku. Rek dijek sih ka dokter. Mangsa indit diet ge kan teu digugur. Apaan? Rek indit usaha. Alasan usaha Kang teu boga balanja rumah tangga. Naon? Ripuh mun teu bijaksana. Ye Mang Dadi Naon deui? lamun bana geus ledis geuning eueuh anu geulis. Geus puguh ya eueuh mah. Datang deui we geus puguh ripuh mah ye ka sang bojo. Kasaha deui atuh? Lumah lame bari ngolo da eta mah hayang dipikarunya. Uluh, cerewet mana-mana. Lamun banda geus ledis geuning eueuh anu geulis. Datang deui